Makanya motor tak sangat geo itu. Geo, mana? Kan dia tuh lawan dangdut jadi gelo ngageo. Korea. Iya. Awewe nanya. Di sana nih. Akan aku kakak. Hei. Jadi bitanya Cewek. iya naon. Ah, naon? Bah, iya dia napa? Dari Rizky ya. Nah, di ketrakan gitu. Foto malah di ketrakan atuh. Dan di suitan namun awewe ngaliwat kakakna suitan. Mata gitu. Nah, sini mata wali atuh. Ah, iya, mana? Iya, lebaran kumaha lebaran. Lebaran kumaha? Mudik mah. Wah, Bang. Kemenang atuh ayeuna teh menang mudik. Iya, mudik mah. Nanya kebogana mau rumah mudik kan? Oh, siapa guys? Bararingu. Rek mudik mah. Lain lebaran ayeuna mah teu kabeli mobil-mobil acan. Eta si eta udah beli mobil mah. Teu kabeli baju ge. Orang kaya. Parah. Naon wakil bae tuh? Rek mentas ngan aya wae mobil ngaliwat. Tuh moal aya ge mobil di rumah dagang atuh di dieu mah. Dang kumaha we sah ngalang teguan mobil ngaliwat teh karek mentas abang mah. Ditanya ku budak teh kale. Ya, naik ke mana? Manasan motor ke mana? Nah, teu meunang manasan motor gitu. Da manasan motor mah tuh kudu rek ini tuh aya tuh. Ditanya aku balik ke balik. Kayak Si eta mah pinter kodek dah tuh. Ngangku orang ditanya, cara balik, ya enggak sih orang itu balik lah. Kayak mungkin. Me, mana? Me teh. Me. Ah, me teh si me ka mana? Siapa kah kenal didinya? Ya dan ayam, leungit geus bogoe. Wah, wabon nu kamari ku barudak di kami gulingkeun mah. Kan hayam. Ngaranna si me. Oh, Lain me. aing mah daripada di tangan kitu mah tuh kuduna mah nganuhunkeun bah. Daripada sok itu balik. Tadi paraban. Nganuhunkeun ku barudak di kami gulingkeun atuh. Dasar budak aya nu pinter ngomong, hayam. Eh,